aya unsur penipuan, teu aya unsur pemaksaan gitu. Anu penting mah ridho gitu. Pembelina ridho dengan barang anu disodorkeun ku urang gitu. Urang misalkan meser 100.000 diical 250 gitu. Harga modal mah 100.000, urang diical teh sampai 250. Otomatis gak berarti 150. Terus saya ridhoeun gitu. Yang tadi teh mun dina waktu transaksina ulah disarankan ku bohong. Jadi terlalu jujur jangan jual beli modal usaha itu. Di ngabohong teh kayaknya jelas. Urang terlalu jujur. Ya perlu tujuan terlalu dina dagang teh bade nilarian bati kan gitu. Pami urang ditawis misalkan harga pokokna teh modal teh 100, batur nawis teh misalkan 120 nya pami urang teh kersawa nya atos ya hapunten. Nah hapunten sakitu mah pabrik mal diical atau segitu tong dicarioskeun modal lagi cenah terus modal lagi sakitu padahal modal mirah teh kayaknya eta bener ngebohong. Da penting urang naon dina ngolah urang nego gitu sanes nego eta sanes bagi ngabohong gitu. Punten nah sakitu mah pabrik mal diical punten. Nah, atau segitu cukup pamikasan sakitu mangga. Nah tujuan dina dagang teh hoyong gaduh bati ya gaduh laba keuntungan menang capek mah bang ngidar ngicalkeun barang batur unggul. Sabab namina tijarah teh taklibul mali li ajli ribhi. Ngagolankeun harta karena rarah milarian bati tapi keuntungan eta dina tijarah kan gitu. Hari pangaos diical sesuai harga pokokna mah urang teh saroja ngicalkeun barang batur kono. Wa yabi'a al-qatna au ghairu minha ba'dani wa yufridu. Haram ngical kapas atau tapi sanesna tina pilih barang terus ngahutangkeun al mustari ka pembeli paukohu dina salureun eta harga darohima tina dirham hartosna man ngical teh tina ngical teh lebih tina non harga pasaran lah gitu. Wayajida bisa manitil kalbi doa nambihan dina hargana eta barang adil kordi kana arah dihutangkeun kana arah dihutangkeun wayahna cenah dadil pami misalkeun kontan mah kes sakieu aku lantaran kontan dihutangkeun wayahna hargana melipat. Nah teh kayaknya jadi pami ngahutangkeun bere kontan kena sami kan gitu. Nah itu. Jadi ulah sampai gitu ulah aya dina hiji transaksi ulah aya dua akad. Ongko akad jual beli tapi aya akad hutang pami ngutang yang ngutangkeun bade ngabeli gitu. Ulah sampai pami cash pangaosna kieu pami kontan sakieu. Tah kayak gitu. Jadi pami ngutangkeun gitu. Taros beli naon akad naon. Abi beri hutang, dah sakit pengosna. Jadi tong sampai di si tanah memilih hartosna dina hiji majelis akad ulah aya sampai dua akad gitu. Wa ayukrido al-haika atanapi ngahutangkeun ka tukang jahit penenun tukang tenun. Alberu terpisahnya senamina ujaro tina tukang anu sekdi tukang buruh lah gitu. Wayas tahdi mau apalah meujat ini si tului di piwaran damel ngan pangaos teh
tina kulian anu lebih murah tina harga pasaran. Sapertoskeun mun ayeuna petani sok miwarang naon miwarang macul. Harga pasaran macul teh enjing duikeun ka dhuwur misalkan 70 tapi 60 dibayarin misalkan 20. Tah eta teh kenging kan. Jadi mayar teh mayar kuliah teh kudu sesuai harga pasaran. Jadi tukang kuli ge gaduh harga enak mah. Gaduh NJOP na. Jadi gaduh NJOP sebagai kos tanah. Sami pasti tukang macul mah pami jamur 70 pasti gaji 70 seperagam teh. Kuli buruh tani naon buruh nyangkul kan. Tah mah ngasih upah teh kirang tina harga pasaran. Karena kurang ngahutang karena pasian ngahutang dia. Wayahna ya kuliahna moal hayang tong hayang sami jeung batur lanjeun ngahutang ka abdi. Salagi can hutang can lunas mah wayahna tong sakitu. Kuliahna ku abdi bakal dikirangan cenah. Anu biasa 70 tos 30 dan jangan ada hutang. Tah teh kenging sampai dikirangan eta teh upah teh kena kulantaran ngahutang ya anu kuli nanti gitu. Wa yasamuna zalika rabtah manamian ya ulama kana eta muamalah teh ar-rabtah akan rabtah terjerat lah gitu terjerat karena hutang dia akhirnya upah noge dikirangan tadi teh kenging sebenarnya teh bener kieu abdi jeung ge masih zakat asal pamuekeun parena pecah gitu eta kitu sah ku abdi pasieun zakat tina pare asal dipamuekeun parena kumaha teh moe pare kuliah teh jadi senes kuli masihan zakat tapi dipiwarang sitah pamuekeun pare tah jadi teh sah ibadah sapertos kieu teh. Jadi dikait-kaitkeun jadi masihan zakat teh masihan zakat teh usah moe pare heula. Atanapi masihan ngahutang pangwaredkeun mah jukut tah eta ge teh kenging riba den gitu teh. Nah, sok wabi pasian nambut artos 1 juta kan asal dengan tuh pang ngoredkeun heula pang nyanyapuankeun heula sakebonan. Tah eta teh kayak ini. Jadi naon riba akhirna. Riba kan. Jadi ari ngahutangkeun narik-narik kamanfaatan bahwa riba manfaatan naon nya ngahutangkeun teh ngahutangkeun asal itu teh asal ieu teh tah eta teh kenging ku abdi pasian nambut artos asal anu misalkan asal pangadamelankeun itu pangoredkeun kebon tuh 1 hektar senes mulikeun eta mah jadi miwarang kulantaran naon di pasian ngahutang gitu siap ngahutangkeun dengan catatan kudu ngored heula tah eta teh kenging kullu qardin jaron naf'an fahuwa riba. Setiap ngahutangkeun narik kamanfaatan eta teh riba. Teh itu seperti tadi ku abdi pasian nambut artos asal anu tah eta teh kenging asal pamindahkeun heula ieu tina gerbong kareta. Nah, teh kenging. Au yukridu al-harrasin ila waqtil hasadi. Atanapi ngahutangkeun ka petani. Ngahutangkeun ka petani ila waqtil hasadi dina waktu panen. Anu diistilah di lembur mah ngijon. Jadi kieu di pasihanon baik nyebut atas mah bisa ke petani teh.
harga pare ngan dia hargana teh pokoknya 200 sakintal, padahal waktu panen mah mungkin bakal lebih, bakal 400 tapi 500 tah eta teh kenging seolah non digencet pangaos pare lah gitu. Abdi ya meser pare sakintal dan atasnya seki ya nambutkeun sakintal mah wios pokoknya mah 300 sakintal teh tekeng padahal kan pami harga pasaran waktu panen kan kadang melonjak kadang turun kan ya. Kan biasanya mah nambutkeun mah ngijon gitu, istilahnya ngijon dari di kampung mah teh. Jadi ngijon teh naon mas meser nambutkeun artos ka petani tapi henteu sesuai harga pasaran. Misalkan nambutkeun teh naon meserna teh 300.000 per kintal, mungkin parena teh panen gitu. Tah eta teh kenging. Jadi pami nambutkeun nya mungkin pangaosna nyandak harga pami entos parena mah teh sageus gitu. Ini mah seolah digencet pangaosna lah gitu. Dina waktu non transaksi ngutangkeun gitu. Biasanya pada melan rentenir teh. Jadi digencet. Ayo nambut arus satu ya ke meser pupuk. Siap asal siap itu pangaosna ya 300.000 per kintal mungkin panen. Nya kulaan butuh teh ya. Nya tunggu ditampi artos teh. Tah teh geuning eta teh. Begitu mah siap nambutkeun artos mungkin pangaosna kumangkin weh ieu nambutkeun weh. Abdi yang dibayar ku pare mungkin urang transaksi deui weh. Pembayaran ku pare. Tah eta mah teh saweus ieu mah seolah digencet gitu. Nambutkeun tapi aya naon aya sifat naon istilahna aya naon menyudutkeun napi ngagencet lah gitu. Peribahasa orang mentung deh. Nah, pemenebas aya emang aya akan taksirnya teh dina fikih teh ditaksir nanya diborongkeun aya anu ngingkeun da taksir teh tapi dina urusan pare mah kadang kan teu jelas teh nya. Tapi ari pribados mah ragu transaksi terus gitu teh. Sebab cek Rasul da ma yaribu illa ma la yaribu, tinggalkan anu sekira-kira ragu tidak anu kira-kira henteu ya bayinatan orang timbangan we sebarosna bilih aya anu dirugeukeun salah satu pihaknya nah penjual nah pembelina tukang nebasna lah pemborongna gitu paling pami ditimbangan kan bayina pami misalkan 1 ton 2 ton 3 ton kan katawis kan nah emang aya akad naon akad ditaksir teh namina teh harusna naon di asal butuh wisolah biji nanti terus katingali gitu pami ditebasna masih ngaranggui kene mah gitu mereka luar ya tapi tekenging ya aya dua kemungkinan antara kenging sama tekenging abdi kan biasa ngawaler ngan ari abdi jelasna abdi mah sanksi gitu transaksi seperti gitu teh karena naon khawatir aya anu dirugeukeun salah satu pihak karena naon kadang pare mah kieu sehingga anu sae pas ditimbang mah kirang timbanganna gitu beden sareng buah barang buah diborongkeun ya satangkal sakieu da katingali ari buah mah nya ari bae mah kan sing karungkul teh kan gitu kadang siga anu katingali sae kan dapura namanya araragu tempo ditimbang teh parena mah haram pang gitu nah khawatir teh karena beul gurur nyata jual beli anu samar dina mabena dina barangna nah itu ndet abdi mah nya antara subhat sareng halal lagi sangat disanksikan gitu mohon
upami emang tos budwi solah hartosna budwi solah teh bijina teh tos ngebentuk lah gitu. Nah abdi teh tiasa nyimpulkeun antara halal sareng haram yang cuman anu dikhawatirkeun ku abdi mah kana baiul guru jual beli anu samar lah. Khawatir mungkin aya salah satu pihak aya anu untung aya anu rugal nah pemborongna atanapi petanina gitu namina dikira-kira atuh untuk sepertoskeun naon timbangan aya timbangan kan real kan gitu bobot sekian ton kanyending atau salah urang mah anu real wae lah gitu. Dan sebab cek Rasul dama yaribuk illama la yaribuk kan gitu tinggalkan anu perkara anu kinten-kinten ragu pidamel anu kira-kira teragu aya abdi mah ragu sih ditebas-tebas teh gitu ke pribadi abdi mah galau sanes mah gitu. Ngajagit eta teh beul gurur jual beli anu samar gurur rasa gurur teh samar dina mabena dina barangna itu. Wa yasammuna dalikal makditah nganamnya lah makni muamalah seperti tadi petani di pasian nabut artos harga padi nanti digencet lah gitu misalkan abdi siap nambutkeun artos ngan abdi bayar pare ngan sakieu tah per kintalna 300.000 atau 300.000 per kintal sanggem teu. Nah kadang aya nu butuh kan petani kangge meser pupuk meser obat jadi canak lah atau walaupun harga nanti digencet ku anu nambut gentah dan teke ini jadi kan hari agama mah teu aya nama daratkeun tujuan anak-anak pangna dibentuk agama teh syariat teh inna syariatu diatlil maslahat kan agama mah dibentuk kamu kamasatan baik di urusan dunia urusan agama semua urusan akhirat supaya maslahat sadayana kan gitu ulah sampai anu hiji mah untung anu hiji mah dirugelkeun kan gitu sama-sama untung. Anu hiji mah bunga-bunga anu hiji mah tersakiti nah ulah sampai kadinya gitu penjual ngaraos bingung pembeli nanti penjual puas dengan jualan pembeli puas dengan barang lagi itu anu atas dasar akadna tadi teh antarodin saling ridoan dengan cara ijab qabul. Wakadanya gitu haram jumlatun seueur sapali surah dina muamalah min muamalat ahli hadza zaman dina transaksi dina ahli hadza zaman wa aksaruha seseueurna muamalah teh khorijatun transaksi teh keluar an qanuni syar'i dina patokan atau dina undang-undang syara hartosna teh sesuai sareng aturan ilmu fikihna dina bab muamalah fa'ala muridi ridallahi subhanahu wa salamati dinihi maka tetap kajami anu mengharapkan ridho Allah memilari ridho Allah subhanahu masya Allah wa salamati dini sareng kajami mengharapkeun kasalamatan dina agamana wa dunyahu sareng dunyana ayat alama kedah belajar makana kedah belajar orang pada jual beli kedah belajar cara jual beli orang boleh dagang kedah belajar cara berdagang ilmu dagangna sanes ilmu dagang teh sanes sekedar ngatur manajemen dina cara berdagang tapi terus dina transaksina dina ijab qabulna
sesuai dengan aturan fikih kedah belajar ma yahil wa ma yahrumu uningakeun perkara nu halal sareng haram sabab al halal bayyinun wal haram bayyin nu halal jelas nu haramnya jelas min alimin kajami anu terang kana ilmu waroin anu api anu ngaraksatina non pangharaman nasihin anu bersih manahna anu ngarepkeun kasayang gitu syafikin anu ulas ala dini dina agama fa inna talabal il halal margi milari rizki anu halal teh faridatun eta teh diwajibkeun ala kulli muslimin ka setiap jami muslim. Jadi ditiwaran tah urang rezeki anu halal teh supaya jadi barokah, manfaat dunia akhiratna kan gitu. Sebab cek Rasul man sa'a ala iyalihi min khillin fahuwa kal mujahid fi sabilillah wa man talaba dunya halalan fi ifafin kana fi darajatis syuhada. Anu hartosna sing sahaja anu berangkat milarian rezeki pergi kerja ya usaha ala jali kage keluargana kage istri sareng pala putrana hayang ngabiayaan nganafakahan pala putra putrina kan gitu bojona sebab kan wajib nganafakahan dengan seorang suami terhadap keluargana min hilin milarian rizki anu halal naon yang penting halal bade jadi kuli bade dagang bade jadi petani bade jadi naon wae penting mah tina ladang halal bahwa kal mujahid eta jami berangkat kerja pada usaha kangge nganafakahan keluargana teras milari rizki nanti anu halal eta teh sapertos geun jalmi anu jihad jalmi anu keur ngabela agama Allah fisabilillah dina ngaluhurkeun agama Allah asal niatna dina usahana teh kangge bakal ibadah